Oke, kita menuju kampung budaya, masih daerah Cianjur, Cikundul. Oke, pemandangannya sangat enak dipandang. Aduh, ternyata motornya tidak kuat. Benar kehanap. Aduh, ternyata nurug-nurug naik gunung turun gunung. Aduh, aja. Rambut Kang Rahul pirang-pirang bule. Pirang-pirang kayak jago. Inilah Mas Yanto Sampurasun. Di kunci stang mah. Jaga keamanan di kunci stang. Gimana Kang Rahul? Iya terus. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di mana? Pakai mobil? Oh. Tadi pas masuk harinya teh jalan agaknya di yang ukur. Tadi mau biasa. Jasa cenah Pak Yanto. Langsung lanjut perjalanan aja. Oh, lanjut. Lanjut. Masih kuat Kang Rahul? Hah? Aman motornya aman. Aman PT aing si Agus. Dia mah ya, bahan hujan gede langsung lompat mah ngabecir. Aduh sih. Wah. Ini kayaknya tempat yang sangat pas Kang Rahul buat syuting Kang Rahul. Kamu kata. Mana yo? Turun. Iya. Tuntun. Bisa takut. Panjang sekali. Naik pare. Kuncennya berada di depan. Mas Yanto istirahat di tempat terus. Indah. Pemandangan alamnya. Iya. Sodong. Ah, Irop. Jal bahasa Sunda teh. Itu herang panon. anjis. Eta tiis ceuli herang panon Mas Yanto. Sini entar datang. Mantap. Mantap. Pemandangan perdesaan begitu. Aduh ampun. Jalan pintas. Cari jalan aman aja. Sok atuh coba. Serangan pingsan. Ya, macet ternyata. Halo, senalna. Oh, ternyata sudah sampai di mana itu? Ah, ya. Budaya Kampung budaya. yang berada di Kota Lembang. Palembang, Cianjur. Iya tadi ayam. Yuk, itu yuk. Jadi, Iya para ukur. kampung budaya. Nah, sekretnya si Ganu kieu mantepnya. Sampurasun, Assalamualaikum. Ya, gempa. Itu di paguyuban Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda Sadayana. Ayeuna nu daya di kawasan Cianjur. Anu jelasna area Cianjurna di Cikundul nya. Singkuring ayeuna aya sareng Kang Samsul masih di Baraya Sampurasun. Anu janten tuan rumah. Intina abdi ka dieu silaturahmi, mudah-mudahan urang tiasa janten baraya
namanya orang Sunda tidak guyup atur sawinan. Nah iya Kang Samsul Sampurasun. Nah Samsul kumaha Samsul ieu teh namina teh naon Samsul? Alhamdulillah atur nuhun sim kuring aku tuan rumah bunga pisan kasumpingan baraya Sampurasun terusna di Bandung. Alhamdulillah tiasa linggih ka Cianjur. Kurang sadayana ayeuna teh aya di daerah disebatna teh Kampung Budaya anu aya di wewengkon Cikundul Desa Cijagang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur anu nu leuwih lengkap nama alamatna baraya. ieu teh nu disebat Kampung Budaya minangka hiji babak baru warga masyarakat anu istilah nama sanes mengisolir diri namun istilah nama lah mencoba berusaha menjauhkan diri dari terkontaminasi dunia di zaman sekarang lah gitu. Jadi sehingga harapan mereka warga masyarakat nu aya di sabeudeureuh di daerah mudah-mudahan tiasa tebih tina kenakalan remaja, tina minuman keras, tina hal-hal anu sifatna modernisasi. Nah, sehingga mereka alhamdulillah di dieu warga masyarakat di dieu insyaallah ngamumule budaya Sunda gitu. Mudah-mudahan alhamdulillah ngiring tengah ku ayeuna kasumpingan di Sampurasun mudah-mudahan tiasa mengikatkeun tali silaturahmi anu langkung paos ka payuna. Mudah-mudahan insyaallah urang sadayana ngababat ngawitan ka dieu insyaallah ka payuna urang sadayana ngadamel hiji acara anu tangtosna tiasa mempererat tali silaturahmi hubungan di antara urang sadayana. Atur nuhun ka sadayana wargi-wargi di Sampurasun. Ieu minangkana Kang Sa teh. Kang Asep ya. Tuan rumah selaku anu gaduh bumi. Mangga sambutan sakedap. Assalamualaikum Sampurasun. Abdi mah orang Bandung, di sini selaku orang luar tapi mau mengajak orang sini sama dari orang luar Bandung Selatan, Bandung Barat, ya dari mana lah seluruh Tatar Sunda. Urang sami-sami we ngadukung ngarojong daerah Cikundul, daerah Leuwi Goong. Intina mah Leuwi Goong we lah. Mugi we abdi sadaya sehat. Amin. Urang sadayana sehat ditebikeun tina malah bahaya. Disehatkeun sageur-bageur hirup urip. Amin. Atur nuhun ka pribumi ya. Antus tiasa ngangken ka urang sadayana di dieu. Mudah-mudahan marupi kasayan amal baktos mantena sing dibalas ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah baraya leuwih tos ngadamu sarengan paparan-paparan di para tokoh khususnya tokoh nu aya di Cianjur. Tetapi oke geuningannya ieu seniman nu aya di dieu teh aya orang Bandung oge, asli nama orang Bandung nya orang Majalaya saudara. Mudah-mudahan baraya urang doakeun ku sararea nu mana anu tiasa atau napi nu gaduh cita-cita nu hoyong ngalestarikeun seni budaya urang sadayana tiasa dirojong. Tah sing kuring Kang tadi teh akang teh sanamina teh Kang Asep. Nah itu namina teh kan tadi abdi sa ieu nya sakedik ngadangu itu namina teh Kampung Budaya ya. Nah bet disebut Kampung Budaya ieu teh Kang. Abdi mah sebagai orang luar tapi ieu teh waktos di Payun kantos disebat Kampung Budaya tapi emang Kampung Budaya tapi kan ini milik pribadi. Anu gaduna Ida Bumi Mas Ida di Bandung Barat. Masih di Bandung Barat. Anu gaduna Ari Abdi Mas selaku anak angkatna cuman ngerawat di dieuna rek babakti we lah ka daerah ieu khususna ka desa ieu Cikundul lah daerah Cikundul. Supados jadi endah lah jadi pernah untuk kumanina ka payuna. Amin amin. Nah kanggo ka payuna ieu Kampung Budaya teh bade dijantenkeun kumaha teh teh? Ari perkawis ieu mah mungkin sing kuring ke bareng dengan sareng gaduna sareng para pemerintah setempat ya Kang Samsu ya pemerintah termasuk Bapak Samsu sebagai pribumi mungkin pribumi di dia gitu para ya disebutkan lah sesepuh lah tokoh mungkin kedepannya musyawarah. Alhamdulillah baraya. Mudah-mudahan anu janten cita-cita Kang Asep
dikabul ku Allah Subhanahu wa taala dan biasa dirojong oge ku tokoh di kepemudaan di Cijagang Cianjur. Oge mudah-mudahan biasa saiket seguyub menamina orang Sunda, orang sami-sami mudah ngelestarikeun seni budaya. Badaya saurna di Paledieu teh aya leuwih goong. Tah aya situs leuwih goong. Kumaha tah sejarahna urang taroskeun we ka tokoh nu aya di lembur ieu gitu. Kumaha aya caritana leuwih goong teh tah Kang Samsul? Jadi kieu eta teh barudak baheula cek kolot ieu oge dongeng cenah. Jadi lamun keur kawenehan urang kabeneran gitu. Urang ayeuna sora di dieu cai ieu teh leuwih. Tempat tadi urang marani di Cikunul di ditu. Jadi kadang-kadang tengah puting anak keur simpe keur jemping kadang-kadang aya suara anu jiga anu keur nyinayan. Suara anu keur naon aya baheula mah disebutna teh gamelan. Bahkan suara goong teh dong keung matak disebut leuwih goong. Kita ti Paledieu sampai ka Cikunul teh sabaraha ieu tebihna Kira-kira berapa meter? sakiloan lah. sakiloan. Sakilo. Berarti tebih pisannya menurutnya guha eta ti dieu sampai ka Cikunul Tah tadi Cikunul tadi tempat urang aribak disebut leuwih kuda. Eta teh sasakalana disebut leuwih kuda. Baheula teh aya urang peuting ngarenong di pasantren. Pasantren eta teh pasantren minangkana pasantren pusaka ditinggal eyang Tu Bagus Capamanglit mertuana Raden Arya Wirata. Baheula aya nu rek nyerang eta teh naraek kuda. Begitu rek naroskeun ka eyang dalem ka Cikunul. Nah, didinya ari eyang dalem di mana? Cenah kitu Raden Arya. Pada naon? Kaula rek mun cara ayeuna mah rek nagih pajak lah gitu nah rek naon gitu teh minta jakrem lah gitunya ke pemerintahan nah dalam area teh tong maka ka ditu cenah sok we di dieu heula aya warungan deket pasantren teh baheula teh di dinya sok ngaranna teu lah tong maka ka ditu cenah hayang ayeuna barang geus rek kitu tarurun dari yuk naon nyaneut saaya-aya ngopi ulun bari jeung teu di balayar sok cenah bisa rek nyang hareupan ka Raden Arya mah kabeneran keur aya ayeuna pas rek ngarangtung ngadak rapat dina kursi teh teu bisa harudang kabeh si begal-begal sinu jahat eta teh pasti dinya kursi marilu anu hiji mana batu napa teu bisa atuh kitu mah cenah boro-boro rek mangihan Raden Arya di dieu kana geus teu bisa ingkah teu bisa init jadinya we taluk minta ampun hayang disalametkeun heg saria si laing kabeh ku saya dihampura ku kaula dihampura ngan meureun kalakuan tingkah laku maneh hoyana kudu benarkeun ulah sampai ka kalakuan mulai kieu tinggalkeun sifat maling sifat begal jeung sagala rupana nya nepi ka di tengah wanoh-wanoh saha tu ari anjeun teh kaula aya teu Bagus Capa mertuana Raden Arya oh kitunya kaula teh matak jadi bedegong kaula matak jadi begal jadi rampok teh kaitu ka dieu make kuda tah ayeuna kaula masrahkeun ieu kuda rek dikumaha nya hari teh paruncit kuda teh dialungkeun ka leuwih nu tadi disebut leuwih kuda tadi itu urang marani teh di dinya gitu makom Tu Bagus Capa teh anu tadi ku ieu teh ambarnya nu pas pasantren tadi teh nya nu di luhur eta teh mertuana Raden Arya Wirata nu datar di Banten di Canak ngadon masantren ka Cianjur gaduh putra minangkana mah putrina beureun lah barangkali teh jadi ditikah ku Raden Arya masantren jadi santrina Raden Arya tapi nyanak barangkali dicaranak lah sakeluarga dugi ka ditikah we putrana teh putrina beureun itu sasakalan di dia seueur situs-situs barayangnya aya leuwih goong leuwih kuda aya oge Cikajodohan tah Cikajodohan teh tebih ti ieu nya ti kampung budaya ieu tah eta kumaha situs cai Cikajodohan Kang Samsul ya konon katanya disebut Cikajodohan nisbat kana ngaran jodoh sing sajalma anu rada gitu nya dihesekeun rada mangpet gitu kebenaran kurang laku lah gitu siga si Rahul gitu Mana Rahul? Iya Rahul deui. memang sebagian sudah banyak teruji mungkin aya anu memang sugesti sehingga sing sajalma anu tos mani di dieu kabeneran kari-kari balik ke dieu menang jodoh gitu nanya awewe biasa nama dibalirekeun ari mah disambut cenah gitu mata disebut si kajodohan gitu
Alhamdulillah ternyata teu sia-sia nyenak si Rahul ka dieu teh urang mandiannya ku saharea di dieu di Cikajodohan. Nah, selain ti leuwih goong, leuwih kuda, si cai kajodohan, aya situs nu sanes deui teh Kang Samsul di dieu. Mami di papai mah nya seueur wae lah. Ayeuna tempat tibak ge pamandian teh lain cika jodohan unggul, cika huripan di dieu, cika jayaan, cika asihan, nya oge cijagang. Masing-masing aheng jeung sohor masur dina bidangna masing-masing. Hayang hurip dina kahirupan, mani di cika huripan gitu. Hayang jaya dina kadugalan, mani di kaca jayaan. Hayang loba nu ka asih mikanya aya di cika asihan. Termasuk hayang buru-buru deet jodoh, mani di cika jodohan. Gitu. Cenah eta oge. Itu baraya sejarahna Ibak. kedah ibak nama upami hoyong jaya kedah ibak kacai kejayaan. Ngan aya hiji anu langkung Aya hiji paten, deui. aya didinya bawang beureum, tanya nak didinya engke hayang laku ka awewe, tah gantungkeun spion eta sedan insyaallah. Langsung sama jitu. Mohon alhamdulillahnya urang tiasa silaturahmi di daerah Cianjur ieu teh tiasa sakedipna urang terang sejarah-sejarah situs nu aya di daerah ieu gitu nya. Seueur pisan sawarosna mah tapi nya kanggo sementawisa panginten cukup sekian heula. Alhamdulillah tur nuhun ka baraya ka Kang Asep sebagai seniman anu tos betah di dieu ya. Saurang mah orang Bandung, betah aya mah di dieu. Istilahna tiasa janten orang dia lah. Nah, mung sakitu di Sim Goring Ikuti terus channel Sampurasun. tong hilap di subscribe Sampurasun channelna. Di like oge. Tah kitu. Nyungkeun videoana Sim Kuring sareng reng-rengan di Sampurasun. Insyaallah atanapi mudah-mudahan tiasa kamu mulai atanapi ngalestarikeun seni budaya urang. Sakitu nu kapiatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayo Ibak. Seniman, seniwati Tatar Sunda.